lempeng kade lejeng karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar, engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeun. Kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id, ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna, paeh la tufattahulahum abwabus sama, bal dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita sholat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus sama. Moal asup ka sorga, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du, janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat wa'du. Ih, cekna insyaallah. Janji. Insyaallah kuduna urang janji baca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ih kumaha waduh deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab beusi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh kaambeuna ge pan lain deui. Tuh ngaca sholawat nanti jauh kena ngahiliwir seni iya mapan bentek wah iya budak janji doang maca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ari jelema-jelema anu iman, percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula
nyaho tentang wudhu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukuna, kitu kene puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilu solihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah, ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman, kajeun diseret ge urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan ae iman bae ka Gusti Allah. Berarti bukan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah, ngamalkeun amal saleh. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, sholat puasa. Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun seran sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajeun sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing mah kagak zakat. Heuh, kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul jannah. Sorga geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal. Isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jero hate mah teu. Agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajeun teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya sholat naon asar sebarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya sholat naon maghrib sebarakat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus hebat eta. Saya sholat naon isya sebarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya sholat naon ge subuh sebarakat 2 jam sabaraha? Ari neuk ngaji aing sholat subuh heula. Ajo niata qodho berarti bener kan na ngaji kan. Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan lah ngaji. Dikam salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeurangan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atau ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang seutik. Oh masalah. Mun kieu mah sia salat enggeus salat zuhur sabarakat 3. Iya budak kudu servis ya. Iya. Ke asar, saya geus salat geus, salat naon asar, sabarakat 2. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener teu tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus sholihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah
cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung tega beratkeun kawak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat da kos kitu salibati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum ya guys, ayo salat berangkat opat pan cepet amat jumping kan guys kuaing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang kurang kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang tetep iya ulah sambarangan iya ayat mahal iya enggak sepenting masa sholat baik mana ya anak orang gitu bah kuno aja sholat dari khusus boro-boro sih aing ente enggak sepenting sholat baik dek khusus dek ente ayo nggak sholat baik pokoknya mah ya ka surga malain ku husu ku iman amal soleh enggak bisa nasa kitu cek kamari jeung ngajelan nukallifu nafsan illa usaha eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun bae ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecela ka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitisna teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan aji pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah hese Masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae sholat osok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teu husuk tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-eneng di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim iis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bongan nyana teh iman ka Allah bongan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teh
asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'alil yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul hese aing dikusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allah maha agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya saya ayo gerak husukan ayo gerak husukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan flek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa mamati cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tiket geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat baru Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabar duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerang gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu
jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa. Salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui. Siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipu nafsa mangga mah kos kitu deuk wadet penting wae mah salat teh lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heulang geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau ka asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emang na Gusti pelit dan teu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teh di kasorgakeun berarti pelit ta Gusti. Kecek malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun nu bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusu tetep bae. Kuasa bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho? Masyaallah jaheut teu kan. Teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong, "Hut." Udah kureungit bae ge, bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalembek teh bisa ieu kudu make jotosan-jotosan. Budak. Eta teh khusu ngaranna teh salat geus kitu. Tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salatnya. Mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh
berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teh di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing benel manuk cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun des sok bari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae
dibereku diberek nah komo teu diberek mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh orang Lampung Pararuti wah beres coba si tiba-tiba Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh baleng mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusut henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek cenah Ali teh haju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bae geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonan naon ketika zikir kuminaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watak kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saeutik aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana lu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sapoe sakali tamat jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung geugeureukkeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aja karang itu
ti agama juga kacapitan lain deh itu dideule batinna. Masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleu gelisna teu neuleu kayana teu tapi neuleu agamana. Borojol boga budak, Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV ceri tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah bahagia aya naonan ieu budak. Mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanari abah ayo ka masjid ayo ka masjid diajakan abah ku anak. Ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing. Ji sakeuna aing izin ye. Tuh bari tertarik ku budak. Ayo abah ka masjid, ayo abah ka masjid. Tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan. Ulah di TV bae. Heunya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh. Tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah ieu lain lalagaan. Nah fadbar bidzati ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos itu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah Bo berat amat di makom nama aja hampang. Oh lu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate. Ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nuju syariat dia teu berat di syariat ge. Nu penting mah salat, puasa, zakat, haji beres. Khusyuk urusan wali sama kos kitu mah. Beres ya emang urang mah makom di dinya. Sia salat bangun teh khusyuk irahu su aing sih. Emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayaan. Pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga. Emang benar, apaan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usaha. Dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu. Hebat jasa teh budak. Ku embung-embungna khusyuk burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutaneu wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah kadi kalalotor tu teu geurang boho bararau kieu ke
kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkaning dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang mah tes di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengwe sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geugeuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak yen teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neulean si embah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan banta kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu jelema ngun atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ieu ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana raka heula teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, batulen panas-panas deui. Geng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ka surga. Oh nya, sia langsung ngenteu cak. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh, woi dadah ka dieu. Isi teh ka neraka, aing rada kebal cak nerakana. Emang kurang gitu. Aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana cak nya. Aing tukang ngoyag-ngoyag si Mbak cak. Kasarorga kabeh geus go ainu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul di kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan oh teu tihela bae eta keur cerita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing
mali beres senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngarang aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman ta kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek eueuh syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu apa akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas teu luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabeuhna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok kaca dia tilok dieusipan kunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui jadi parawan deui jadi parawan deui berubah-berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui isuk lain deui isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa wus asal berangkat bae geus pokona surga
tinggal diperbaiki doang kurang larangan-larangan titah ngeridit titah diulang ngeridit eta kudu dipiceunan besingke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kana dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam